Saatosnya anak sangu ayeuna mah urang uwi jalan ka kebon anu tadi loba haseup baraya. Aktivitas kuring sapopoe di perantauan baraya satu acan aktivitas dimulai ayeuna mah urang sarapan heula gehu baraya ya gehu na ge mani haneut jeung cai anu haneut pisan. Upami henteu sarapan mah sok rada ngalepen mani raos pisan gehu haneut jeung dicabean baham oge mani keke nyoman masih panas keneh. Minum lagi ente anu haneut pisan. Ari geus sarapan mah ayeuna mah urang gawe. Ieu urang dikebutkeun. Ari geus sarapan mah tenaga teh jadi pulih deui ga anu geus dicas. Ayeuna mah gawena rada diedankeun supaya abi keke nginget ngadamelan batik ayeuna mah jadi nu gampang damelanana. Ayeuna bisa dikebutkeun teu pukar pikir heula. Ari biasana mah sok loba mikir jiga profesor sirah teh asa lenang. Upami henteu seueur mikir mah enakeun damel lage mani raos pisan. Ibaratkeun urang ngajalankeun motor di jalan tol lurus tah kitu baraya mani eueuh hambatan. Kadang ari di dunia perjahitan mah sok damelan teh aya nu gampil aya nu hese. Tah pas palebah aya nu hese kudu daek diajar walaupun teu bebeunangan oge. Tah eta teh bekal ilmu jangke urang jaga. Oke lanjut ayeuna maneh geus teu karaos ieu waktu geus lohor deui wae. Ayeuna mah ambe bade ka payun nyana tuangan dahareun letakeun lodokeun pacokeun. Pami ayeuna mah langsung ka payun wae henteu uwi heula soalna piringna atos dicaranakan. Ada salaresna mah ieu teh masih wareg keneh diganjal ku gehu teh ya geuning baraya. Ayeuna mah nyanak heula we tuangna mah iraha bae ngantosan sakatenan patuangan lapar. Duka teuing pirasat teh asa pandi teu enak duka teuing deungeunna nu kumaha ieu teh baraya. Tuh ayeuna mah tos nyanak 2 piring geuningan rencangna sareng tempe sareng opor ayam tapi oporna benten rasana ku abi tos dicobian rasana teh kumaha geuning. Rasana teh mani aneh pisan. Tah sakitu heula videona hatur nuhun kanu tos maranco. See you next vlog dah.